mimiti poe Jumat mah maca surat Kahfi 3 balik beres eta Yasin 3 balik poe Jumat tah pagawean poe Jumat. Awwaluha yaumul Jumat, pertama poe Jumat pilihan Allah bentak disebut Sayyidul Ayyam, kepala poe adalah poe Jumat. Seorang poe Jumat mah wayahna tukang usaha lurak lirik heula kaburutan teh Jumat. Nu bagus bab libur geus poe Jumat ulah usaha. Kauntungan dunia sabara duit poe Jumat, tapi kauntungan akhirat mun diuk di masjid beuh jadi ngagoloncong ka sorga coba. Di dunia paling hebat melimio lah kauntungan poe Jumat, tapi cicing di masjid ti jam 8 datang ka Jumat, waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga. Mun urang lamun urang dideulekeun mah mata hate urang kadinya moal daek, urang usaha moal daek. Moal daek. Namun urang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang kautamaan jeung kaagungan poe Jumat. Ieu nomor kahiji lantaran di poe Jumat mah fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala. Di jero poe Jumat aya hiji jam anu teu pati-pati ngakuran seseorang kana jam eta. Mun menta dina jam eta sayan naon bae min amri dunya wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, illa a'tahu iyau, kecuali Allah mere. Untuk poe Jumat mah persiapkeun mimiti poe Jumat mah maca surat Kahfi 3 balik. Pada subuh teh surat Kahfi, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal. Terus eta nangis 3 balik beres eta Yasin 3 balik poe Jumat tah pagawean poe Jumat. Beres eta maca tabarok sabalik, terus waqiah sabalik, ar-rahman sabalik, kabelah dituna engke maca ti'amma yatasaalun datang ka kul a'udzu birabbin nas. Ulah disangka pagawean poe Jumat teh endang ngarokok bloon amat sih. Kudu geus kolot batak pagawean poe Jumat. Ese kepentingan nu kira-kira bangsa teu pati penting mah disieukkeun bae. Assalamualaikum, waalaikumsalam sia. Iya Bang, yo anu kela ke ku batas Jumat bae. Emang kunaon abah keur sibuk ya kuari. Naon? Ieu acara TV bagus jasa. Oh. Insyaallah acara tata tadi. Terus orang berangkat ke masjid, siapkeun salat tahiyatul masjid. Sholli sunat tahiyatul masjid rakaatain Allahu akbar. Beres duha 8 rakaat, mantas duha salat tasbih 4 rakaat. Beres diuk dawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, langsung maca sholawat 100 balik dur aja. Eta mantep jasa takos kitu teh. Nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun boro-boro. Atuh teu kitu ge setengah-setengah kitu. Henteu kos kitu jasa-jasa saparapat kos kitu. Ulah ieu mah ngalaud ke mana Pak? Ah, tinggalin ya sana. Emang jam 12:05 aduh. Kaberangan ieu Bapak ya. Wah, geus dijalankan Allahu Akbar. Alhamdulillah sajana kaburukeun. Tolol teh. Sakit alhamdulillah. Batur geus maca shalawat sabaraha. Geus baca Quran sabaraha. Kauntungannya di pasar sabara duit tetap poe Jumat teh dibandingkeun jeung nu diuk bae sorga nu jelas-jelas. Ya Allah, Jumat teh kula mah palingan doang. Sing hararade moal kebel urang hirup di dunia, mungpung urang kapanggih jeung